Mang, sini na dagang sate. Bis aya pang 3 tahun majang. Ini dari suka mana we, Mang? Kamana we nepi najang lamun ti Bandung sok nepi meureun ka Jakarta Timur. Tara macet di jalan, Mang. Yuhan nga beledag bitis. Lah sok mipir we kadang lewat to, kadang teu jang. Eta di Bandung menuju ke Jakarta Timur. Sok menang sabaraha omset, Mang? Lah aya we jang keur jajan budak mah. Lamun keur rame paling meunang 300.000. Lamun keur sepi kadang-kadang meunang 3 juta. Nah, Mang, ai keur rame 300.000, ai keur sepi 3 juta. Arti mah. Pan mun keur rame mah jang lamun mawa sate 300 iki meureun jadi 300.000. Lamun keur ti iseun mah jalma. Lamun aya nu dagang budak teh sok dicekek. Asik. Sok dicekeknya, Mang. Heueuh dicekek ku aing di bala. Budak letik mah. Heueuh. Amun teu pahit teh. Heueuh ku aing cekek ku aing. Di bala. Oh. Mang, ai sok dicekek. Jang! Jang! Aduh, budak leutik teu beurang diheureuyaan ku aing. Cilok, Bu. Aduh, kamarana ya ibu-ibu teh biasa harus. Mang. Tukang baso. Panggil dewa aing jeung jelema ieu. Lain mah icalan cilok, Mang. Di mana-mana aing panggil dewa jeung jelema ieu. Atuh kumaha urang we atuh? Ek naon di dinya ngatur-ngatur? Ek dagang baso, ek dagang cilok kumaha urang we atuh? Sanes kitu, Mang. Nah, emang kunaon beuteung icalan baso, ka icalan cilok. Atuh kumaha urang we, Mang? Di dinya mending ngatur-ngatur. Bapak aing lain, indung aing lain. Yeuh, Mang. Icalan teh kena konsisten. Lamun icalan baso we. Nah, jeung icalan cilok sagala. Di dinya mah eueuh rasa percilokan. Yeuh. Di dinya boga perasaan. Karunya dagang cilok lain jadi loba saingan. Cukup dagang baso we atuh, Mang. Lieur heran aing mah. Kumaha pamikiranna sih Mang ieu? Dagang baso jeung dagang cilok. Yeuh, mun geus dagang baso mah dagang baso we. Ulah hayang dagang cilok sagala rupa. Atuh kumaha urang we, modal-modal urang. Di dinya mending ngatur-ngatur. Mang, bayangkeun ku Mang. Mun dagang cilok kana aya mang saingan nu hiji, manehna biasa boga kauntungan 50.000 sapoe. Kana aya mang saingan manehna jadi 20.000. Dugan tukang cilok eta boga anak 5. Kumaha, Mang? Jajana barang daharna eta anak 5. Si Mang tanggung jawab. Omat, karunya tukang cilok ulah disaingan. Punya kita cari bayar. Anjing. Dag, ieu rumah makan Ampera ngeunah oge pas tukangan heuh sawah heuh. Jadi lamun jeung awewe aing ka dieu jeung ka Bogor. Awewe aing kan. Eta si burik kehet ka dieu si babal nipu ka aing kamari ieu manuk 100.000 kunyuk teuing ku aing mun ka dieu awas ya burik sia ku aing rasakeun. Bangdoy, eta naon dina dus? Manuk Bang Jack. Manuk. Wah, manuk naon ieu Bangdoy? Manuk jog-jog Bang Jack eta teh. Manuk jog-jog. Wah, karesep atuh urang Nah teu disada Bangdoy ieu manuk teh. Kerees meureun daninganan ai sore mah gacor we kurulung aya nama meureun heuh kerees meureun. Geus beuli we ku urang Bangdoy. Pani sabaraha Bang Jack? Geus we beuli 50.000 mah. Moal 50.000 mah urang meulina ge 100. Geus we atuh. 100 beli deui. Tah, yeuh, duit teh. Nya, bae. Nuhun Bangdoy. Sik, boga manuk jog-jog. Alhamdulillah kagentosan abi ya. Aing katipu ku Ciburik kagantian aya nu leuwih onte aing. Menang manuk murah euy. Manuk jog-jog. Si Bangdoy belegug. Manuk jog-jog dijual 100.000. Kieu mun dijual mah sapayu 1,5 juta mah udah batian aing. Sese teuing. Hit, nah teu disada-sada deh. Wah edan. Manuk jog-jog deh. Manuk jog-jog. Tulisan lain manuk. Ah, buah gelo. Si Bang Doyok nipu ka aing.
Tahu. Tahu. Bakso tahu. Siomay. Mang. Iya si Omai. Mohon Kang, siomay. Bade sabaraeun? Ai biasana sabaraha? Aya nu 10.000, aya nu 5.000-eun. Tiasa bade sabarahaeun. Sok wae sabaraha wae asal ulah 200.000-eun. Sok. Selapar ya. Siap. Bade naon wae? Nah nanyakeun ka aing pandidinya nu dagang nage. Gua gelo. Pan si Akang nu bade mesenna, bade naon wae. Ari didinya dagangna naon? Panuhun tadi dicarioskeun, aya siomay, aya tahu, aya kentang. Heuh jieunkeun aing geus lapar yeuh. Uhun, ieu teh bade naon wae. Aji, geus nanyakeun deui ka aing. Pandidinya nu dagang nage. Padinya we. Hai. Lihat, aing makanya teh geus dibalian. Mang. Heuh li aing yo. Mang. Aji nu dagang teh edan sia. Mang, we. Aji. Bade nu meuli nu edan. Aji. Mang, kesini dagang sate. Geus aya panginten 3 tahun Majang. Ini dari suka mana we, Mang? Kamana we nepi najang lamun ti Bandung sok nepi meureun ka Jakarta Timur. Tara macet di jalan, Mang. Yuhan yang meledak dutis. Lah sok mipir we kadang lewat tol kadang teu jang. Eta di Bandung menuju ke Jakarta Timur. Sok menang sabaraha omset, Mang? Lah aya we jang keur jajan budak mah. Lamun keur rame paling menang 300.000. Lamun keur sepi kadang-kadang menang 3 juta. Nah, Mang, ai keur rame 300.000, ai keur sepi 3 juta. Berarti ya, Mang. Pan mun keur rame mah jang lamun mawa sate 300 iki meureun jadi 300.000. Lamun keur ti iseun mah jalma. Lamun aya nu dagang budak teh sok dicekek. Asik. Sok dicekek ya, Mang. Heuh dicekek ku aing di bala. Budak letik mah. Heuh. Amun teu pahit teh. Heuh ku aing cekek ku aing. Di bala. Oh. Mang, ai sok dicekek. Jang. Jang. Aduh budak leutik teu beurang diheureuyaan ku aing. Halo? Oh. Ya gampang. Nantilah malam sana heeh. Itu ada uang. Kamu godain dia. Nanti uangnya aku ambil. Nanti bagi 2. Iya, serius saya mah. Iya. Hai Aa ganteng, kenalan dong. Sebentar, nanti saya telepon lagi. Kevin. Kalau Neng siapa namanya? Aku Yuli. Yuli, cantik namanya seperti orangnya. Mau kemana, Neng? Ini mau beli ini tuh aku teh. Apa itu? Sepatu. Oh, Mau nganter? mau diantar. Ayo, atuh boleh. Kamu mau beli sepatunya sepatu apa? Aku bingung belinya, makanya minta antar. Boleh, mau kemana belinya? Ayo sama A diantar, sekalian kita makan-makan. Ayolah, mau berapa pasang sama A nanti dibayarin. Wah bener ya? Serius. Satu, berangkat, nggak usah dilama-lamain. Kamu kok aing? Permisi, mangga pirak tukang lepit. Balik namo termio. Rambut nama manis sae. Raraina ganteng. Pirak tukang lepit. Nganggo calana lepit. Apa sae. Jam ni bager. Hajakal teuy. Eta ukur bohong. Sabenerna mah ya aing kudu jujur mah. Goreng patut pisan. Goblok tukang ngamen teh. Anas aing atau dipuji-puji. Ku aing dibere duit loba teh. Awas ya mun ka dieu deui. Aing mobil teh ieu teh waras lampuna anak kunaon nya. Aing bareng poek ieu sakedeung deui magrib aing ngek balik. Ongkoh nu hajat teh hayang we tuluy dangdut teh euy. Nepi ka burit aing resepeun meureun.
Kunaon mobilna? Aduh, aing apes Mang Jack euy. Ieu lampuna nu urang teu waras bari geus sekurit ieu urang pan aya anterkeun artis aing kumaha ieu mah poeknya lampu. Oh, lampuna maot. Oh. Cing awas ku aing ngadean. Tungguan sakedeungnya. Kelak tungguan. Heeh. Nah benar bisa gitu aki-aki pedut teh aduh aing mah. Nah yang hadiah lampu aing nakolan ieu aing asa teu ngarti itu curiga aing na bisa euneu gitu. Aing aya wae apes. Aing ge Mang Jack nak ka mana ieu lila pisan murid manten aing poek manten ka kaki aduh aing. Apes aing bareng arek nganterkeun si Renok ieu nu geulis. Aduh aing Mang Jack nak ka mana nya? Aing kacau ieu mah. Nah, Bang Doi. Urang boga solusi. Solusina ieu. Tambah teuing. Ieu tuh, tingali caapan. Tuh. Atuh aing mah kenu kitu mah aing jauh ka Ciamis, atuh meureun aing sieun ka Tubruk Batur kenu kitu mah. Tambah teuing talian we di dieu tah. Talian Goblok. Kumaha balik aing pernah ku aing lampu ka Ciamis mah kenu kieu. Aduh, ampun teuing. Jack. Ieu motor saha we alus? Ya punya aing atuh. Masa nu batu dedukan ku urang. Asa teu percaya aing mah motor Mang Jack mah. Gitu tah. Dia jelema teh. Ya, rezeki itu goib Bang Doi. Aing kemarin sengsara, sekarang mah aing kaya. Jack ini anjing bukan yang kemarin lagi atuh Bang Doi. Lain apa Mang Jack maot? Goblok aing menang warisan teh mah. Menang beli aing. Gabah goblok teh. Balik kan minta makan sengaja. Pinjam aing atuh. Mong, mau dijemkeun, sorry nya. Isuk aing jangan awe pinjam sakedeung. Mong, bali atuh. Benar-benar ting ka aing teh pan balad. Oh, balad geus mah bisa rusak. Asa teu percaya anak aing si Paisan hayang anu kieu teh dijual di moal ya. Enggak terpercaya, terserah Anda. Percaya kan tuh ge. Si Paisan hayang anu benar. Iya si motor. Mun, Ajik, bohong ka aing Mang Jack sadaya doraka si aing keur puasa. Ih, ulah hangul ku payul butut euy. Si Aki. No. Wei. Ka mana Mang Jack? Ajik. weh, madoyok. Jack. Aing beli HP ieu. Baraha mahal tuh. Bae aing 500.000 aing keur perlu pisan. Anu balik. Heeh. Geus, sekolah heula tuh. Ratusnya. Teu pati butuh bos lah geus meunang di HP mah. 500 atuh kamu gimana? Tadi 500 setes tah. Geus. Kukusan we kaetan urang mah. Ya bokep anu. Eueuh, usuk. Alhamdulillah aing teh. Ieu teh butuhna mah aing teh 300, Bos. Ayo jeung ngopi. Ngopi ya, teman. Ngeke atuh cicing. Aing teh duit teh hari teu aya-aya. Aduh, madoyok. Aing meuli HP maneh teh. Pas ya jeung pamajikan. Pamajikan kumaha mang ya kos budak pisan. kudu ka setor cenah pamajikan. Aduh wayana euy. Bae aing mah dirugikeun we 100. Kan dieu teh kaikeun 400. 400 we bae rugi 100 tah aing. Mang Jack mah geus jual beuli eta mah. Da pamajikan aing ngadap. Setor cenah. Potong 100 gitu. Heeh. Goblok teh segala pisan aing jong. Yo HP-na. Woi, Mang Jack. Iya, ayo di mah. Mang Jack, iya HP. Ya iya, aing jadi gede ieu. Kevin, Unang, lamun aya si Madoyok ka dieu nyusulan ngan urang ulah bebeja. Aing jemput di ditu. Mang Jack, goblok. Siap. Dalam Mang Jack. Nang, Enggak. Enggak bohong, Cil. kita benaran sepatu we. Apa ciga lompat ka dieu nya? Eta si goblok ka aing geura geus jadi HP teh 500 aing dibikeun deui cenah pasien jeung pamajikanna deui. Nah, pas HP aing jadi kieu anjeun. Tadi teh aya ka dieu ngan ulah bebeja ka Mang Doyok cenah. Di mana? Di situ tuh.
beneran iya. Anjing. HP aing pakuman jadi puteran geus sia teh goblok. Ampun Pak Doyok, tadi teh kageleng motor anjing. Heuh duit tak kadiekeun. Anjing eueuh ku pamajikan aing. Nah, sok kadiekeun tadi nah. Anjing. HP aing salus-alus. Goblok teh. 400 banyak. Yo, eta mah resikona da aing geus jual beuli sia teh. Goblok gagal we. Ya mah. Wani-wani ka aing nipu goblok teh. Naon sia namprak? Komisi naon sia teh ieu mah HP lain ngajual. Duit eueuh, HP bujran. Anjing deh. Duit ngalayang gope ieu mah. HP aing ieu mah. Wah ini bejaan. Anjing mah bisa kapanggih kitu aing dia. Tah, kacil bejaan. Oh jadi kumane Kevin. Goblok dia mah. Hayang naon jeung aing? Hah? Apa tadi ulah dibejakeun cenah? Ayo udah. Dia dibejakeun. Apa aing mangan ngabejakeun naon cek apa tadi? Emang Doyok ulah dibejakeun. Ini jemput Kevin. Tak itu aing kajentrena. Kuya maksudna sanes kitu. Mang, sepi malam. Aing beli semangka. Anda bagi samangka, Mang. Jelas aing beuki lah. Aing teh aya riungan di imah ieu teh. Riungan. Aya riungan, aya pertemuan biasalah. Best friend aing. Aing Boleh butuh lah. buah-buahan ieu. Anter aing rek meuli. Aing sekali nak beli jeruk aing. Boleh. Barengan sekalian anter. Ieu, Mang. Ayo atuh. Atulah ngadetkeun. Anda biasa. Mang, peser semangka. Mang. Mang. Geus pilihan. Mang, heula. Ayo Pak Ipan. Sanes. Itu teh sanes Pak Ipan. Dia teh Pak Ipan calon wali kota Tasikmalaya. Oh, Silaturahmi heula yuk. silaturahmi lah sekedap. Ih, Pak, damang Pak. Damang. Ya, aki-aki di dieu. Pak Ipan, Mang. Naon ieu jelema ieu? Cek naon ka dieu sakerakeun teh Pak Ipan diksan we nyalonkeun wali kota Tasikmalaya ieu naik naon ka dari ieu. Naon ka dieu urang merek meuli semangka. Beli jeruk, urang beli jeruk. Urang nyapetkeun urang di Pak Ipan diksan teh naon? Silaturahmi we atuh emang ulah. Pak, damang Pak. Aduh. Bapak cenah nyebatina teh bade nyalon wali kota. Insyaallah. Didoakeun Pak, Pak Abi mudah-mudahan sing jantannya Pak. Amin, Sehat amin. rezekinya lancar, rezekinya pokoknya bapaknya. Amin. Pada langsung teras. Meser. Mun. Pada meser jeruk, Pak. Mun. Ya. Aya. Ieu di paling mana? Tadi nuturkeun wae Lu nuturkeun we. Lain urusan maneh. Ya lah cicing lah. Jumlah duit 100. Jumlah duit 100. Wayahna. Jumlah duit 100. Wayahna ya mah ya. Iya lu cai. Makasih ya. Pak, ayunya Pak. Lumayan. Ang. Arek moal ya. Pak Deang. Oh, mohon siap. Ini sabarani ya? Tah anu ieu 14.000 sakilo. 14.000. Mohon. 10.000 ya, Tuang. Bos, paling sabaraha ieu pasna? 10.000 ada yok. Tah 10.000 cek abi ge. Oh, pan bikin nawar 10.000. Lain meni motam nih yang 15.000 nya. Sia atuh ari kahoyong mah keun wae. Ulah mahal teuing pan atuh pan ieu mah butuna loba abi. Loba mah. Ngriungan. Mohon sok. Jeung riungan. Ai jeruk kaya. Jeruk aya teu? Jeruk mah teh aya abi mah samangka hukul. Oh, biasa. Kumaha teh nya? Pan kudu meureun jeung aya jeruk tadi sakalian. Aya jeruk aya kudu nama. Ai ngariung mah samangka ya jeruk nih. Jadi komplit. Kumaha teh nya? Ke dewe lah. Heuh nya. Ke dewe. Kewenya pa nya? Ke dewe ang. Da jeruk mah teh aya. Ngomong we sia teh tadi moal meuli gaya sia teh. Moal meuli. Pan abi priogi jeung jerukna deui. Samangka ieu mah nanyakeun jeruk. Ke dewe ang. Kewenya beda kadenya anya. Naon san? Aing mah motor dulu kieu atuh. Ha, elek pula cek maneh. Si Isa mah kayak motor lah. Motor kieu patut atuh. Ngamuk ka bapak maneh. Pajongan pantau atuh mere mah. Pelaku ai si Isa dipanggulikeun maneh nu kieu. Dengekeun motor urang. Alungkeun motor kieu mah. Anak muda motorna kitu patut. Hina wae tuh kaki. Lain ngahina si teh fakta.
Ngamuk ka apa maning ngamuk kan itu ngamuk. Anjing, kira bika ka kanina. Nakudangan mana kan? Mogok wae pa motor ieu mah. Mogok wae kumaha? Pan tadi hanter mau pake. Pan ieu mogok, kamu dikira tuh panu halus. Nah, pan bapak teh boga duit. Lah, nya teu boga duit, atuh jual-jual kebun di girang tara diurus ieu. Panya motor CRF aya urang motor butut ieu. Kayak isukan mana geus bisa usaha ku bapaknya ditambahan. Kayak ayeuna Pak. Kira kumaha dorong wae tadi. Cih, sia mah dibejakeun teu boga duit ayeuna mah. Kewan ku kumpul heula. Jual heula Pak kebon, kayak meuli deui isukan. Kayak sia gitu. Urang mah jual kebon. Isuk mah hadean motor mah ieu. Lah, urang mah mau make deui motor ieu, kopek ieu. Tadi gawe DC wae ku agak kerabi. Sia nya anu dirasa.